Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad adada ni'amillahi wa ifdhalih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Shadaqallahul azim. Wallahu a'lam bimuradih. Pengatur waktu penata acara nubusi mukuring di hormat, wabil khusus para alimil ulama, para kiai, para asatid, guru-guru urang sadayana nusami nafahatul haflah mubarakah. Luka lintang kusim kuring defi hormat alladzi lam yudhkar ismuhum litasyrifan wa ta'dhiman bi ilmihim, anu tetiasa disebatkeun nami-namina ku sabab ngamuliakeun tur ngagungkeun kana ilmu-ilmu marantena. Rasa hikmah sim kuring ka para ulama, para kiai, para asatid khusus anu halaladir di haflah mubarakah ieu. Mung tiasa ngadoakeun mudah-mudahan marantena masih diparanjangkeun yuswana ku Allah Subhanahu wa taala. Doakeun sakali deui para ulama, para kiai, para asatid sing paranjang yuswa, sing ditambi-tambi sehat wal afiat, tambi-tambi barokah ilmuna, tambi-tambi bilik rizkina, tambi-tambi istrina. Hebat kurang ngadukung ibu-ibu tos cara ngaprek amin teh jadi kunaon kena akan amin teh sakedeung deui atuh teh. Setuju pameget ieu teh? Ibu-ibu setuju? Tos atuh. Aita setuju Allah. Doa nu terakhir mah di cancel heula. Nu penting doakeun para ulama, para kiai, para asatid, para jam yuswa. Naon margina urang masih kene butuh ku fatwa, nasihat, mau'idhah, doana. Leres? Upami tos teu aya para ulama, teu aya para kiai, teu aya santri, teu aya para asatid, sim kuring yakin Indonesia leungit sekaligus. Allah bisaeun mampuheun ngalingitkeun Indonesia. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum fa innahum yastaghfirun. Allah moal ngancurkeun hiji kampung sekaligus ku bencana, ku adab, ku musibah, lamun di eta kampung masih keneh aya istighfar ka Allah, masih keneh aya ulama, masih keneh aya para kiai, masih keneh aya para asatid, masih keneh aya santri anu betah di pasantren. Manta kudu syukuran ka para ulama, ka para kiai, ka para asatid teh. Pikeun jelema nu tara ibadah masa wajeng numpang hirup kanu sok ibadah. Masih kena nu wiridan di masjid beres salat kudu nganuhunkeun. Sabab lamun tos teu aya nu istighfar ajur leungit ya Indonesia. Aya para asatid masih kena ngajar di majelis-majelis taklim, daek keliling kampung mamawa kitab kudu nganuhunkeun. Sok sanajan teu digaji oge. Tapi laliin tuh eta Ustaz. Berkah alhamdulillah. Ustaz ojak lintuh. Teu digaji teu di Raja Galuh ge. Tapi lintuh
udah menang kardus wae. Alhamdulillah. Doakan sing barokah, amin. Sekali lagi doakan para ulama, para kiai, para asatidz, para jami sehat walafiat, berkah ilmuna, berkah rizkina, dipaparinan turunan anu saleh tur salihah anu mampu neraskeun perjuangan-perjuanganna, amin ya Allah ya rabbal alamin. Atuh wabil khusus segenap para panitia penyelenggara peringatan Gebiar Muharram, peringatan tahun baru Islam, keluarga besar, remaja, majelis taklim Al-Ghifari anu aya di kampung Puhun, ya alhamdulillah, ya motor penggerakna para pemuda-pemuda Islam terlepas tina bimbingan para kesepuhan sehingga ya acara tiasa terlaksana. Emang kalau tua muda udah bersatu enak, bersinergi, berarti dua nana menyadari kolot ente sombong ka budak ngora, sabab kolot rumasa butuh ku tenaga budak ngora, atau budak ngora ge ulah culangung ka kolot sabab kudu butuh rumasa, budak ngora butuh ku ilmu jeung pengalaman kolot, masing-masing saling membutuhkan. Ulah mendengkreng, ulah sara rombong, kolot di papatahan ke budak ngora nafsu, dah ke budak kamari sore nyaho-naon, ulah gitu, ai bener mah tarima. Laras teh, laras teh. Nuhun jang bager kasep abah geus dielingan, rumah sa abah mah geus kolot loba poho, ulah asa-asa ngelingan abah sing manfaat ilmu eta kolot bijaksana nu kitu, kolot tawadu nu kitu teh. Atuh budak ngora dielingan ku kolot ulah bandel, lah kolot mah cicing geus sadar sakitu geus magrib oge, geus magrib emang mainnya subuh keneh gitu. Maaf, pan jadi bahasa nyebutkan geus magrib cereh maot gitu majalkeun teh. Maaf, malakal maut teu pilih kasih, teu pandang bulu. Rek kolot, rek budak ngora disikat bae ku Ajroil mah. Leres. Bahkan ayeuna keur usumna ayeuna teu nu maot nu ngarora. Bengek sa budak ngora tah. Ayeuna teh keur usum ayeuna teh nu ngarora nu maot teh. Kamari di jalan ya. Budak ngora deueuh geng motor aki-aki eueuh bener teu pandang bulu teu pilih kasih, rek kiai rek santri disikat bae ku Ajroil, rek nu beunghar rek nu sangsara disikat ku Ajroil, rek pangkat rek rakyat disikat ku Ajroil. Leres. Rek pejabat rek rakyat disikat bae ku Ajroil. Aya nu tiasa nyogok ka Ajroil, aya nu bisa menghindar tina udagan Ajroil. Waspadalah, Ajroil mengikuti kita. Iya kudu waspada. Laras, mudah-mudahan orang sing husnul khatimah. Dimana datang Ajroil ngajemput orang sing husnul khatimah, mawa iman Islam, bari orang masih diberi kesempatan ku Allah bisa tobat heula ka Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Makanya orang doakan ya segenap para panitia pengorbanan harta tenaga emutan kanggo syiar Islam dina wengi ieu naon tos dikorbankan ku para panitia berikut warga masyarakat di sabudeureun kampung ieu anu tos ngiring nyumbang sagala rupi pengorbananana sing jadi tabungan amal soleh sampeureuh di poe kiamah nu insyaallah bakal ditukerkeun sareng karidhoan Allah Subhanahu wa taala. Ulah aya karaguan salit oge harta tenaga dikorbankan disodakohkeun jang Islam jang ibadah, insyaallah eta harta moal ngurangan justru bakal ditambah ku Allah. Nabi moal ngabohong saur Kangjeng Nabi mana qasabalun min sadaqatin bal yazdad 3 kali Rasul mengulang harta yang kau sodakohkan di jalan Allah itu harta bukan hilang justru ditambah komo jang budak yatim. Nabi geus mere janji ana wa kafilul yatim fil jannah wa asyara bis syababah wal wusta. Aku dengan orang yang suka memuliakan anak yatim nanti di surga akan menjadi tetangga sampai Rasul mengisyaratkan telunjuk dan jari tengahnya saking deketna engke sareng Rasul jadi tetangga di surga jalma nu sok ngamuliakeun budak yatim sing jadi saksi di payunan Rasulullah. Budak yatim sing jadi syafaah jang urang amin. Hayang teu disafaatan ke budak yatim.
muliakan lain kumu haram mungkul isukan ayam milik rizki samperkan budak yatim jangan beger kasep nyai neng gelis jangan jajan dinten ieu sok diajar ya mangharap-harap satahun ke deui we meureunna ulah sing jadi pelajaran unggal poe urang muliakan menurut kemampuan urang insya Allah. Wabil khusus aparatur pemerintah setempat kersana Bapak Bupati beserta jajaran anu sami kusim kuring dipihormat parantos mulih deui panten seur kegiatan mantena doakeun sing dijadikeun pemimpin anu saleh anu amanah atuh Pak Camat ibu camat aya kana ibu camat taswi sami ngiring ibu camat oge Pak Kubu ngiring deh ke ditu deh oh aya suka nek ngilu deh ka ditu ada yang eueuh sasaha di dieu betul Pak Kapolsek aya ngadan alhamdulillah termasuk Polsek Keramat Mulia Kuningan ya kelebetna alhamdulillah biasa pendak sadayana alhamdulillah tos mewakili sadayana regreg katinggalina dikala ulama dan umaro bersanding bukan bersaing tapi harus saling bersanding. Munculnya kemenangan gara-gara ada kekuatan, munculnya kekuatan gara-gara ada persatuan. La quwwata illa bil ittihad, tidak akan ada kekuatan tanpa persatuan dan kesatuan. Dikala ulama dan umaro sudah saling bersanding, saya yakin orang yang ngacak-ngacak NKRI mikir lebih dulu, karena Islam, ulama, umaro bersatu untuk menjaga NKRI insya Allah. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum ajmain. Bangat dipayun pangluhung kalbu kajembaran mana puji nu jadi panghias ati urang pintonkeun kana maha suci, hujan jadi panghias rasa urang sanggakeun kana maha kawasa, goreng getis wancinu mustari ningkang mangsa nulugina, takdir teu tiasa dipungkir kadar teu tiasa disinglar jauh dijunjung anggang di teang. Ngaleut ngengkeung ngabandalet ngemat-ngemat nyatang pindang ngariung mumpulung bongkok ngaronyok jeung ibu-ibu nu mararontok bae dararenok tur mereka androk. Ngan kuring pesen ka istri nu mararontok lah sok nekat-nekat mamake calana pondok. Siga tingali ngagenok siga batok kana turus jadi lek kana cangkeng ngadadak incok. Jeung si Asep Mubarok sok aya ngarontok. Keur kieu mah rapi alhamdulillah. Yakin urang puhun, urang desa naon eta? Cikubang sari matos biasa narutupan aurat urang dieu mah. Ieu buktosna menira rapih kieu tuh. Ih, hebat nyaho kuring ada keur ngaji. Biasa we di luar pengajian berang-berang ka warung mah kutang somplak sabeula. Beuh mun herang geuneuk deui. Beuh mun mulus hapur parat kabujur. Ih amit-amit boro-boro merangsang najis sayang najong. Ih teu pantes teh ya. Odah acih dengekeun. Mumun tapi nunung dengekeun. Rodiah dengekeun. Oh aya ke Rodiah? Eta Rodiah di mana-mana aya we. Engkom dengekeun. Ayo, engkom ada pasti. Subhanallah, mending kieu rapih insya Allah sing istiqomah amin. Ya Allah ya Rabbal ngariung mumpulung bongkok ngaronyok di hatlah mubarokat SNS kerjuk curug ilmu panemu ngalapang bisa supaya bisa ngaronjatkeun iman jeung takwa ka Allah Subhanahu wa taala. Mugi ati kawin keterning ati nu nyangkarup dina qalbu kalian kaweningan manah anu ikhlas ngalangkahkeun dua dampal sampai anti masing-masing bumina saja ngupingkeun pangaosan ti kawin dugi ka akhir. Mudah-mudahan amal urang masih ditampi ku Allah jantan amal ibadah anu saleh. Atuh salat jeung rahmat wa salam kawulujengan mugi tetep salalawasna ku Allah dilungsurkeun ka junjunan alam anu pangnyong colangna habibana wa nabiyyana al-karim Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada duriyah-duriyahna, kepada keluargina, kepada sahabatna, kepada tabi'in atau tabi'in, kepada ulama-ulama sholihin katut kepada pengikutna, khusus urang nu hati di ieu tempat. Mudah-mudahan urang sadayana masing kengeng syafaatul uzmana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah, lewat mimbar yang berkah ini sekaligus saya menghaturkan kepada sahabat-sahabat umat muslim sadayana dulur sim kuring di dieu Happy New Year. Happy New Year.
1439 Hijriah. Selamat tahun baru 1439 Hijriah. Mudah-mudahan di 1438 kemarin banyak kesalahan maksiat kita, mudah-mudahan diampunkan oleh Allah, amin. Di tahun baru ini selalu Allah membimbing kita untuk menuju ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Kurang gemilu hijrah insya Allah. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah, tah kegiatan dia syiar Islam tahun baru Islam dia anu kudu diingat-ingat terus kurang, bahkan syiarna diramekan kurang ulah licik. Giliran tahun baru ka batur mah dirame-rame. Masehi Desember ke Januari tapi karame diisukan geus mareuh di tarompet. Petasan dikumpul-kumpul. Bahkan tapi karela begadang nungguan jam 12 tengah peuting. Milu ngitung. Pergantian tahun. Ngitung mundur 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 tengah peuting gua landing kan eta. Hebat. Monas, Ancol. Seminggu sebelumnya udah disiapin panggung hiburan untuk menyambut tahun baru Masehi. Hiburan ager-ageran, maksiat merajalela. Bener? Macet di mana-mana. Leres? Leres? Tapi di arijinan ya tanu gitu. Giliran rek istighosah di Monas teu diijinan. Licik teu tah? Licik teu tah? Licik kuring jadi panitiana harita. Ulaheun. Alasanna naon Pak? Macet. Emang tahun baru teu macet? Bari loba nu mawa minuman. Batur maghrib adan Allahu akbar Allahu akbar. Monas lain. Cing 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 kayu. Liciknya. Nu ada-ada, nu eling-eling, nu maksiat-maksiat jarang teh. Komo maju ke tengah peuting, Ancol ngebor. Oh, mungkin pinuh ku hadir bari marawat tarompet. Kakinya di atas, sing jangkol jelema. Dar jam 12. Wah, rame. Isuk-isuk ku Allah dikirim cai. Careurik orang Jakarta. Banjir. Komentar na TV, ini kiriman dari Bogor. Coba lamun orang Bogor ngajar awak kabeh, aing teu masa ngirim cai. Maaf ulah nyalahkeun batur. Musibah datang, teguran datang, mungkin kena kelakuan orang-orang kemeh. Sabab di mana datang bencana sarerea kabage satu makan nangkas semua kena getah. Deelingan ku habaib, deelingan ku ulama, ku kiai ngalawan. Masing-masing kiai kuring doraka ge moal ngarugikeun batur ieu, ceuk saha teu ngarugikeun batur, datang mah bencana sadayana kabagean rugi. Leres? Tah banjir datang, aya musyawarah banjir. Sugan cek banjir, belok-belok, imah ustad liwat-liwat teu bisa. Imah ustad ge kakeum. Ustad teu beka naek kana suhunan imah make kolor. Nya sarungna ka banjir. Jaba BHS karena kena pulang can lunas. Karunya tak kiai. Datang musibah, datang bencana sadayana kabage bagian mantak yang bahan tafakur. Kenapa Indonesia banyak teguran, musibah ganti intinya. Tsunami udah terjadi, Merapi ngebeledak, gunung di mana-mana sing beleduk, bener deh. Longsor terjadi, banjir bandang di mana-mana. Garut tetangga orang dulur orang banjir bandang, ratusan nyawa melayang. Dan datang bencana gering lainu daroraka ungkul nemaot ustad keur salat di musala kalibas ku banjir bandang wafat. Kabagean akibatna musibah eureun-eureun di mana-mana. Tegoran jeung tegoran, bencana jeung bencana. Nu bingung ebit ge ade. Cek ebit, kenapa musibah terjadi di mana-mana? Disampaikan kabarnya kepada karang, kepada ombak, kepada laut, sampai kepada matahari. Tetapi semua diam, tetapi semua bisu. Akhirnya ebit termenung dan menatap langit. Barangkali di sana ada jawabnya.
Mengapa di tanahku terjadi bencana? Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa, atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Ho 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 ho. Pokoknya kudu dibawa tanah terkumplit tadi. Ebit iseng nanya jukut trek sanu ngajawab. Ya kan bahasanya filosofi. Rumput goyang katiup angin, nu katiup angin rumput nu goyang pucukna, akarna kuat nancep kana tanah. Saha eta teh isyarat ulama asatid, para kiai, para habaib, ahli zikir. Istiqomah dina ibadah, nancep istiqomah, sekali zikir goyang pucukna. La ilaha illallah, la ilaha illallah, bagaikan rumput yang bergoyang. Teu aya kiai zikir goyang tengah-tengah. Nah, ilaha illallah. Kayak goblok ya tadi. Kayak ngebor itu. Datang ke kiai, assalamualaikum kiai, musibah teror dia, gara-gara naon ya kiai, kerusakan di daratan, di lautan terjadi, nyawa geus teu kahitung, harta geus teu kahitung, korban kerugian geus teu kahitung, gara-gara naon ya kiai? Cek kiai ahli zikir ulah aneh ceng, bager tong, hei kasep. Ya berita geus dibejakeun ku Allah 1400 tahun yang silam. Eta berita hiji-hiji nu paling tajam, paling aktual dan paling terpercaya. Naon? Al-Qur'an. Oh aya Quran mah di imah ge boga. Dipajangkeun unggul, dibaca mah henteu. Aya nu kitu. Di dia aya nu kitu. Quran dina bupet unggul nyelap pajangan, oh sayang Islam. Dibaca tara. Aya di dia nu kitu. Begitu dia mimiti, nah itu nah wah itu dia mana kiai tah ayatna Bismillahirrahmanirrahim Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Wallahu a'lam bimuradi. Terjadi kerusakan di daratan, di lautan, di mana-mana merajalela musibah. Itu gara-gara ulah tangan manusia itu sendiri. Ulah nyalahkeun ka saha. Bisi tina akhlak-akhlak urang eta musibah bencana datang. Di mana datang teh geuning kabeh kabage. Mudah-mudahan ieu peringatan Muharram sing jadi benteng. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah. Nah ieu asep nu kudu diperingati teh sumuhun tahun urang tahun Islam 1439 Hijriah. Bulan urang, bulan Islam, dan menurut sejarah, maaf, di zaman Sultan Agung Hasanuddin yang dipakai di Indonesia adalah bulan-bulan Islam dan hari-hari Islam. Sejarah nu dipakai teh bulan Islam, zaman Sultan Agung Hasanuddin nu dipakai poe Islam. Mana asep bulan Islam? Hiji. Hei, orang Islam, hei. Hiji bulan Islam teh naon? Muharram. 2 Sabar. 3 Rabiul Awal. Kunaon nepi ka dia jadi mulut. Ieu nu ngaruksak kalender Hijriah ya. Ulah mulut. Rabiul Awal. Beres Rabiul Awal. Beres Rabiul Tsani. Jumadil Awal atau Jumadil Ula. Beres Jumadil Ula. Beres Jumadil Tsani. Beres Rajab. Sya'ban. Rawah. Bawa rawah ke Mekah, bawa. Kalau tengah hulang orang Arab ngadengar rawah. Bahwa rawah. Sya'ban. Can pernah Nabi ngajarkan rawah. Doa Nabi Allah mabariklah Nabi Rajab wa rawaha. Sya' Hijriahna ieu mah beres Sya'ban. Ramadan beres Ramadan. Syawal beres Syawal. Dzulqa'dah hafid. Aneh ieu nu ngarusak kalender di dieu. Sok bawa hafid ke Mekah, bawa. Orang Arab mah huwa hafid. Dijawab orang puhun hafid istaha kajabir.
Zulqa'dah bulan ke-11, bulan ke-12 Zulhijjah. So weh ti dieu aya PR, tulis nama-nama bulan Islam, jeblagen di kamar anak orang nanya, "Ma, Pak, ieu naon kaligrafi bulan Islam?" Ulah ngaku nawe Islam tapi maneh teu apal kana bulan agamana sorangan. Ieu bulan Islam, ieu tahun Islam. Kudu kitu atuh Islam-islamkeun anak teh wow kana bulanna atuh. Geus nepi ka mana urang Islamkeun budak? Baru ngomong itu ibu-ibu. Subhanallah. Jadi di zaman Sultan Agung Hasanuddin yang dipakai bulan Islam, harinya pun yang dipakai hari Islam. Pertama Ahad, dua Isnain, tiga Sulasa, empat Arbi'ah, napi kade jadi Rebo, lima Khamis, lain Khomsah, ay poema Khamis. Khomsah mah tukang lotek, tukang karedok, ceh Khomsah aya. Khamis, enam Jumu'ah, tujuh Sabtu. Belanda datang, Portugis datang, ngajingjing si Januari, si Februari, si Maret, si April, si Mei, si Juni, dibawa. Dipakailah bulan-bulan mereka yang dibawa ke Indonesia. Kata Sultan Agung Hasanuddin, silahkan kau Belanda pakai bulan yang kau bawa ke sini, tapi tetap kami akan memakai bulan kami, bulan Islam. Ketika kami mau mengagungkan Nabi Muhammad, Rabiul Awal, memperingati kelahiran Nabi, kami nggak perlu menunggu Desember, kami punya bulan sendiri. Ketika kami mau memperingati diisrokan dimi'rajkan Nabi Muhammad SAW, kami nggak perlu nunggu Agustus, sebab kami punya bulan sendiri, Rajab. Cuma mereka usul, tolong hari harus dirubah. Ternyata yang disetujui cuma satu, bukan disetujui, dirubah ke maranehanana. Poe sabab maranehanana ibadah saminggu sakali dina poe Ahad. Ketika manehna rek ibadah ke tempat ibadah mamake poe Islam kagok Ahad, akhirnya diganti dengan bahasa mereka Domingos. Artinya apa? Itu bahasa Portugis, artinya hari Tuhan. Maka Ahad yang diganti menjadi Minggu, Domingos, hari Tuhan. Tekudu gegerewekan sebenarnya nama kita tegakkan syariat Islam, tekudu mimitian heula we di rumah tangga Islam heula. Di imah urang aya budak awewe parawan cenah make jilbab nutupan aurat, geus diajar negahkeun syariat. Leres budak di maghrib nepi ka isya anu teu ngaji di imahna keur ngapalkeun Al-Qur'an tadarus, sudah islami tegak ke syariat. Subhanallah, sebenarnya mah kitu ti keluarga urang mah heula masing-masing. Ulah ngimpi-ngimpi hayang sa Indonesia ai keluargana sorangan acak-acakan. Leres teu? Ieu urang mimitian ku urang di rumah tangga urang heula. Memeh ngajagaan batul menghindari dari api neraka, kan diri urang heula jeung keluarga urang heula. Salametkeun heula eta. Tina seuneuna neraka. Kabatur gegerewekan kita tegakkan syariat Islam, tapi manehna sorangan teu salat, anakna sorangan teu ngaji. Tegakkan di rumah dulu. Budak cenah daek ibadah, cenah saroleh, cenah cinta Islam, cinta agama, cinta ibadah supaya berkah ya Indonesia. Nyaah, geus 72 tahun merdeka Indonesia, lain gratis pamere Belanda, lain gratis pamere Jepang, lain tapi hasil tebusan para ulama, para kiai, para santri, para pejuang dengan harta. Bukan itu saja, intinya dengan nyawa dan darah. Leres dengan syariat dalam muntaya kalimat Allahu Akbar, mual mungkin bisa merdeka. Atau bambu runcing ngelawan granat Belanda, ketepel bandring ngelawan granat Belanda. Cek sejarah kuring sok ngomong ke Aki jeung ngobrol jeung Aki bapak kolot kumaha baheula perjuangan. Oh lamun eueuh madrasah diniyah barudak santri di madrasah karena jadi Al-Azhar bari saung bahwa matina pilih cenah madrasahna ge aya serinu datang, berarti ngabejaan Belanda datang barudak keur sarakola di madrasah diniyah lohor baheula nepi ka asar kalaluar heula anu mau bandring mau bambu runcing.
Eta pesawat Belanda cenah liwat ditembakkan gerag-gerag tak teragak raga ada baku bandring ketepel udah santri diintip bismillah Allahu Akbar hancur kapal da pilot na molor berwasin men sa pilot batu ngabeletak tapi nu alus eta santri bisa milihan kapal anu pilotnya sare alus eta asa bubarok kamari ngobaan ngabandring manuk piit na jengjing bismillah ya Allahu Akbar boro-boro hiber wasin ge henteu manuk kalau kaki kian nyiniran dengan ngaledek nan gak kena gak kena isukna dituar jengjing nan padahal sarua eta bismillah ya Allahu Akbar nama nu beda naonna asep hatena para pejuang para ulama baheula ikhlas lillahi ta'ala ngamerdekakeun bangsa Indonesia lain karena jabatan tapi karena Allah makanya diijabah mun si Asep Bubarok geus teu ikhlas hatena geus loba runtah ngahalangan karena keikhlasan geus aya sombong dina hate geus aya ujub geus aya takabur geus aya dendam geus aya jahil dina hate geus aya panasan ku dunia batur. Maaf Imam Ghazali nu ngabejaan syarat doa diijabah lain pakaian wae bersih awak bersih tapi hate kudu bersih nu ngahalangan karena teu diijabah doa ku Allah gara-gara hate araranjeun cik Imam Ghazali aya runtah tak lamun diberi amalan ku kiai kunaon ieu hese diijabah ulah nyalahkeun amalan komo bari dibalikeun mau wiridna ka kiai karasana kiai taat geus 3 bulan diamalkeun cek kiai tiap jam 12 tengah penting 20.000 dibaca tapi kamu muncrat kekeh we teu diijabah lain salah wirid lain salah kiai pariksa hate urang nu keur macana aya runtah sebenarnya mah ngahalangan naon runtah nasib hiji angkuh sok nyelap na hate sombong bisa bijil tina ilmu bisa asa aing pangartina ka batur nganggap enteng dipapatan ku sanapeun ku batur tadedek narima lah budak kamari sore nyaon-naon akang ye nu apal maaf Kang sadar masing-masing punya kekurangan betul harus mampu saling memberi saling menerima angkuh sombong bijil tina jabatan jadi asa aing pangluhurna jabatan teueuh jeung rakyat nu dihandap sadar moal disebut pemimpin lamun teu aya rakyat nu dihandap bener atuh lamun eueuh rakyat rek mimpin saha di laluhur rek mimpin cucunguk di luhur sadar bisa nyongcolok ka luhur ku sabab aya nu nganterkeun saha nu dihandap maka ketika diam di atas harus ingat sama yang di bawah ketika cicing di luhur si ingat kan nu dihandap naon sababna ngapen nu dihandap mana ibu-ibu seri kunang ibu kunang nya di mana ke di luhur si ingat kan nu dihandap sabab nu dihandap dan wis di luhur pateu eungat pakai dasi panjang dipikul si goyang tiap tahun ngedukan duit sidang ngadenge harga nararek BBM nararek teu eungap da gaji gede tapi urang mah nu dihandap BBM naik ekonomi acak-acakan eungap kadang-kadang nu teu salalaba rumah tangga rakyat nu marariskeun riweuh nu kasabaran jeung katawakalan salakina teu boga duit harga nararek pan bibir pamajikan bari lu naik marorohnyung kasalak sete gawe liar sete tuh budak dararing nu hiji lehoan nu dua budug nu teu congean nu absen budak kabeh sok pangaruhna eta leres teu ulah som sabab sementara di luhur ge pasti bakal kahandap deui sombong bijil tina harta jadi asa aing pangbeungharna menitah yang wauh jeung tatangga nu deukeut nu sangsara nu kerak boga mobil hiji ge meni ditutupan kacana ngaliwat da sieun tatanggana marilu kabeh maaf kabeh ge nyarahun tatangga eta mobil teh 4 tahunan ulah sombong tapi si nyelap aya sifat nu kitu picieun buru-buru ganti ku tawadu rendah diri handap asor supaya doa diijabah naon di asep runtah hate nu kudu dipicieun arek dipicieun ayeuna supaya sholat doa dina sholat diijabah beres sholat ngadoa diijabah ku Allah kahalangan kuruntah teh tadi ek dipicieun ayeuna mah naon deui ye hate kokotorna nu kadua panasan teuing ku dunia batur penyakit eta teh betul teh batur aya kamajuan dina usaha enak
Kadangnya tetangga kabeli motor ninja nu anyar, naik mau gosip di warung. Oce kadi geura oce naon nyai teka hati maksudnya teka nu mana nu kamari meuli di motor ninja pan salahina teh teu gawe tapi boga motor anyar bari mahal duit di mana. Astagfirullahaladzim. Dua kang babaturan anak ih urang mah nyaho di mana ngiridit aneh batu nu ngiridit manehna nu riweuh bantuan bayaran ge dieu aya nu kitu di dieu eta geus aya deui wae di dieu mah komplit aya wae. Astagfirullahaladzim. Aneh batu nu meuli motor manehna nu ngebul teu nyambung nu kuduna mah knalpot nu ngebul batu nu meuli termos manehna nu ngagolak kok mau teu nyambung pisan da kuduna mah cai nu ngagolak batu aya kamajuan tuh manehna nu dak didud teu pararubuh bantuan bayaran ge henteu kuduna mah syukuran karena kenikmatan batur. Kalau kita ikut senang dengan keberkahan orang lain, siapa tahu keberkahan orang lain selanjutnya berpihak kepada kita. Yakin tuh Kang cek bejana boga mobil anyar alhamdulillah sing berkah Kang ece tidak tekontan ece jeung si akang ngiridit ikeun bae atuh ngiridit oge Kang nu penting mah kabayaran akang sing gampang rezekina kendaraanana sing barokah nuhun nyai akang geus didoakeun atuh nyai lamun aya pangabutuh naon-naon kendaraan ulah kasasa ka akang we tinggal ngahubungi jeung si ece bisi butuh ngadadak ku kendaraan mah tuh kira sok lamun melak cabe sok jadi cabe melak hade sok jadi hade melak bonteng jadi bonteng melak goreng jadi goreng sok diajar melak hade supaya jadi hade milu bunga karena kabungah batur siapa tahu keberkahan orang lain selanjutnya berpihak kepada kita. Tatangga bisa umroh bisa haji bunga kudu nama iya mah ngalede batu balik ke Mekah dilede tuh haji kosasi ongkosnya dikasih lain duit maneh. Astagfirullah. Begitu Haji Mansur halaman digusur kelebaran jalan tidinya duitnya begitu Haji Wahyu naon Haji Wahyu sawah payu ngajual sawah waledek wes eta mah begitu Haji Tower maksudnya naon main nama boga ongkos ka Mekahna inget ieu mah nyaho ngajual kebon di sisi jalan dibeli ku Telkom dijieun tower duitna dipake ka Mekah berarti Haji Tower. Astagfirullahaladzim eta usil ka batur kuring teu habis pikir ka jelema nu model kitu kumaha lamun aya jelema nasib bisa ka Mekah ngumpulkeun ongkos tina ladang ngajualan pupuk kandang piraku balik ke Mekah jadi haji tai lain nyengir mikir ulah kitu ka batur teh sia amit batur bunga milu bung ece akang bejana ka Mekah ih nyai di ongkosan da si akang na teu boga duit ngan dununganana bager jeung ece ge diberangkatkeun ece akang ngiring binga sing sehat sing panjang yuswa sing barokah akang nuhun nyai ece didoakeun jeung si akang atuh kege di Mekah di makom-makom mustajab ece jeung akang moal poho nyai didoakeun sing nasib di mana bae jalan rezekina Allah nu boga Mekah jeung Madinah sing bisa nasib ka Mekah sok geura hayo kitu ka batur milu bunga supaya urang bisa bunga amin. Arek ayo sok sirikan di dia aya mana jelema mana teu aya di dieu mah nya teu aya ibu teu aya saya nu ngaku milu bunga karena kabungah bat panasan karena dunia runtah piceun mending ganti panasan ku ibadah eta nu mantep panasan mah Kang rek kamarana lohor masjid berjamaah jadi panas tungguan Kang kuring rek milu berjamaah wih enggak sae itu bapak sae itu henteu karena alusnya ho dipigawe henteu nempo batur ka masjid kamarana yo masjid oh nitipnya nitip si beleguk nitip sholat tak jelema kitu mah linglung di akhiratna dengan jangan teu kapangi-pangi dititipkeun wae saeta mah kadang-kadang karak milu ngaji sakali oge eureun
sampai ku tatanggana minggu kedua aja ngawas deui caduk moal ngaji ngajari kadinya salila kiai eta keneh nu ngajarna. Oh kunaon gitu aja sentimen tiap ngaji nyindiran wae aya nu gitu aya eta geus aya deui wae di dieu mah aya wae. Milu ngaji sakali cicing pahareupna di jero majelis deket kiai kasindir langsung manyun. Kasindir deui ku katerangan dibaca ku kiai geus bujurna ka lawang panto majelis. Ceuk babaturanna ceuk di jero atuh hareudang. Dipantau mah angin genah. Kasindir deui ku kiai ngeser bujurna keluar ngadegetan sendal. Ceuk geuning di luar dipantau mah sempit jajalaneun. Di luar mah bebas, diukna bisa nanggunyar, bisa nangtung, bisa make sendal, bisa balik kang heulana. Leungit si eta. Begitu minggu kedua disamper teh ngadat ka babaturan caduk mah ngaji di kadinya. Kiai mah geus gegerewekan di majelis nungguan jamaah. Maca pupujian nadom bari nunggu jamaah. Ibu-ibu perhatian. Poe ieu pangajian pek gera-gera datangan sabab ieu kawajiban ditembalan kuno dendam ka kiai ngagoak gegerewekan di imahna. Ka era eta jamaah beuh ngagoak kadeunge ka mana-mana eta oge uing nyaho poe ieu pangajian tapi uing moal datang mun si anu mama tahan. Jamaah cekekeun jurig deh eta teh delingan lain nurut malik ngamusuhan. Ya Allah punten ibu pak nasihat agama nu didingkeun ku para ulama para kiai itulah obat karena ulama kiai itu adalah dokter, jemaah ibarat pasiennya. Dokter memberikan obat sesuai dengan penyakitnya pasien. Ringan penyakitnya manis, ini obatnya ringan, dosisnya rendah. Oh iya mah parah ya penyakitnya tinggi, dosisnya pahit, berarti parah eta penyakit. Kan jamaah teh pasien teh aya dua golongan, aya pasien sadar jeung aya pasien teu sadar. Hiji pasien nu sadar datang. Cek dokter, naon penyakitna kak? Borok. Cek dokter, salep. Kumahakeun dokter? Oleskeun. Nyengir, perih. Cek dokter, kunaon nyengir? Perih dokter, tahan. Insyaallah garing, damang. Nuhun Pak Dokter, tos disyariatan, dilandongan. Sing enggal sehat tapi amin. Insyaallah pasien sadar, cager. Datang di pasien hiji deui. Cek dokter kunaon kak? Borok. Cek dokter salep. Kumaha ke dokter? Oleskeun, kira aku dileg-leg salep. Oleskeun. Nyengir. Cek dokter, kunaon nyengir kang? Tolol dokter. Eta peuri, hal dikieuan, jadi bikin peuri. Cek dokter, iya lain borok wungkul akang ieu. Stres ongkoh akang mah. Double penyakit eta. Jadi jamaah kayak gitu. Ayo teu gaduh panyawat mah tenang bae. Di pasien nasihat, oh iya Qur'anna, iya hadisna, iya qaul ulamana. Keuna we lamun jeung kalakuan, lamun sadar. Astagfirullahaladzim, Gusti. Eta nu dibahas ku kiai kalakuan abdi, hapunten eta teh dosa. Hapunten abdi Gusti. Pahit tapi obat. Pahit tapi jamu. Insyaallah we di majelis sehat. Amin. Ayo teu gaduh panyawat mah tenang bae. Nikmat yang ada, vitamin dianggap nabi. Menyegarkan, menyehatkan. Ayyuma abdin atathu mau'idatun fi dinihi innama hiya ni'matun minallah sigatun ilaih fa in qabilaha syakara wa kana minal mu'minin. Di mana-mana datang nasihat ke arah ranjeun saur Kangjeng Nabi eta teh nikmat ya Allah nu dikirimkeun ke arah ranjeun. Lamun anjeun narima kana eta nasihat rek pahit rek amisna ditarima, insyaallah anjeun termasuk jalma-jalma mukmin. Jalma-jalma anu aya iman. Alhamdulillah. Penyakit panasan teuing kudun mending panasan mah ku
naon di Asep runtaha teh nu kudu dipikeun hijrah yo hijrah dendam naon cenah dendam pikeun dendam ganti ku silaturahmi memeh syiar Islam ieu pengajian muharaman tatangga jeung tatangga teh akur uwi ti pangaosan jadi akur amin ek naon deui memeh jeung nu jauh jeung nu deukeut heula akur leres teh jadikan prinsip ke orang puhun ya dulur 1000 seeutik teuing musuh hiji loba teuing mending loba dulur daripada loba nikmat lamun salah lemur ieu jadi dulur akur sadayana dan nikmat sakumaha jalanna sempit urang bisa mapah tenang sabab salingkuhan ieu dulur kabeh akur tapi lamun salah lemur ieu musuh kabeh urang hati-hati sakumaha gedena jalan moal bisa lempang-lempang acan leres teh mending loba dul tatangga keur musibahan milu sedih ngupahan tatangga keur menang nikmat milu bunga gitu isin ku badan ya badan sakieu kompakna badan isin ku awak sorangan geura beda-beda ieu teh pagaweanan anu katuhu nu kenca sampean pangambung soca cepil beda tugasna tapi tetep sauyunan ketika satu anggota badan celaka semua merasakan betul ditajong indung suku dek nepi kegetihan sanu panggilan riweuh saha baham biwir nu riweuh panggilan padahal tetangga jauh ieu teh nu cilaka mah dihanap kuduna mah nu deukeut mumuncangan atuh nu gogoakan cek leungeun wir aya naon wir cek wir itu tatangga dihanap cilaka tulungan leungeun turun mencetan hebat ya leungeun irung simpati milu nyengir nahan ka nyeri ngariut panon milu ceurik leres cepil kabeureman teu kuat nahan ka nyeri waos kekereket teu kuat nahan ka nyeri nu teu disangka bujur dibawa ke dukun patah tulang kuat nahan ka nyeri dibenerkeun ka tulang bengkok ni prat reprot dak reprot kompak sadayana kompak sadayana kompak henteu aya hiji nu cuek teu pipilueun si eta mah ngarengkol we di jero ieu ame tamu teuing si eta mah tara pipilueun sare we si eta cuek cek budak sekolah mah apatis masa bodohan lu ngapa pikok hidung nyengir panon ceurik ceuleuh mereka berem-berem bibina ka monyong-monyong simpati ka suku nu cilaka bujur prat reprot sia teh ngarengkol eta teh cirina jelema licik kumaha si eta mah licik giliran manehna aya kahayang ngariweuhkeun sarerea lebih kudu diteang namun si eta aya kahayang ieu amit-amit mantak ibu dengekeun ibu lamun panggih teh penting jeung si eta cekek tong asa-asa mun bisa leyak we leyak tuh ieu anu cuek teh aya di dieu kitu aya giliran remaja masjid remaja majelis ngayakeun syiar cuek teu pipilueun bahkan balik ngaledek lah sukses ge moal tah teu daek pipilueun babantu tapi dina hiji waktu manehna aya pangabutuh butuh ku tanaga budak ngora bener butuh ku tanaga jamaah butuh ku doana para ustad tapi giliran ustad aya pangabutuh teu peduli mun aya di dieu model kitu merekan panto imahna si rengkol hadirin hadirat rahimakumullah naon deui Asep runtaha teh nu kudu dipikeun sarakah teuing kudun loba jelema ngudag-udag dunya nepi ka poho iba subuh kesiangan duhur kerepotan asar di perjalanan maghrib kecapean isya ayana qasidah aya naon judulna eta qasidah judulna bebeakan teu dilaksanakeun pisan kapungkur mah sanes qasidah kuring keur leutik sok lalajo nu maenna teh ibu-ibu alatna galolede geuning naon teh kan kitimpling genjring
genjring kuring keur leutik sok lalajo zaman jadul baheula pukulan ge aya variasi-variasi baheula pak brung pak brung pak kitu eta mimiti nepi ka anggeus lagu teh jauh tiadana nu nyanyi teh biodah nu kecerekna biito nepi ka barareuh leungeunna teh udah kecerekna tina beusi ya dana dan brung pak kitu we kuring keur leutik sok lalajo baheula oh kercan aya listrik patroma na panggung teh grup nate ibu-ibu can aya seragam busana muslimah can aya belukat nu barolong yang palikutang sing garemat bodak pakandol-kandol ibu-ibu make gelung konde tiung asal nyampai baheula jadul diwir pa beureum-beureum lipen teh bar percis ajak ngegel maya baheula lagu teh jauh tiadana jeung hamawi hamawi ya mis na eta inget baheula tak brung tak brung abi rombongan kosida hiji kubang sari tak brung tak baheula bade mintonkeun lagu-lagu Rolling Stone eta nini-nininya Rolling Stone leungit genjring datang rebana nasidaria Jawa almanar Tasik mulai aya variasi alat-alat mulai berubah ada yang kecil sedang sampai yang besarnya pukulan pun ada variasi trak tung 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 ting 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 tak ting 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 tak ting ting tak ting 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 tilu poe kuring latihan eta untuk kamu muncrat ya leungit rebana datang cerawis hah oh emak gini geus kolot di dia mah marawis marawis barudak ai latihan di imah sadaek-daek nakolna teh alat laleutik eueuh opak cek kuring rek ajar eueuh opak masa bodoh eueuh opak ai gemblong emping cucur kadengena teh panitia opak eueuh ge cau bolu asupkeun kardus eta berkat kuring kudu saling elingan bener sok lo bapak panitia pohoan pernah kejadian kuring balik di mana-mana ceramah jauh tuh mau berkat lengong datang ke imah jadi masalah pamajikan curiga kuring lengong ke jalan-jalannya jalan-jalan ceramah neng ceramah kuring tuh mau berkat panitia na pohoan kurang kumah kuring ngajelaskeun terus capek datang ke imah ribut nanti di hari tak jadi peringatan daripada balik ceramah capek datang ke imah ribut jeung pamajikan mending ribut jeung panitia demi kardus hadirin hadirat rahimakumullah hadani Allah wa iyyakum ajmain loba jelema nu sarakah teuing ku dunya nepi ka poho ibadah masjid gigereun imah Allahu akbar hare-hare bae sok aya mah urang hijrah penyakit kadedemes teuing ku dunya nepi ka poho ibadah maaf ngabahayakeun eta mantak doa teu diijabah ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah hadani Allah wa iyyakum ajmain kapan mulai dicetuskan tahun Islam Hijriah pada zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu asal muasalnya ketika Umar bin Khattab jadi khalifah jadi Amirul Mukminin jadi petinggi datanglah surat-surat dari kepala negara-negara sahabat yang selalu mengirimkan surat kepada Umar bin Khattab. Setelah diperiksa, itu surat-surat dari kepala negara sahabat memakai identitas tahun masing-masing. Aya nu make tahun miladi, aya nu make tahun masehi, aya nu make tahun Qibti. Umar bin Khattab bingung, rek nyieun balasan surat bingung, sabab can boga identitas tahun.
Maka dikumpulkanlah sahabat semuanya oleh Umar bin Khattab, musyawarah. Kita malu, belum punya tahun kita. Lalu sahabat ada yang usul, udah gini aja Umar bin Khattab, Amirul Mukminin, kita pun ada tahun, yang hitungnya dari mana? Kita hitung dari kelahiran Nabi. Ayat usul dari kelahiran Nabi, dimusyawarahkan, ternyata tidak mufakat, tidak diterima. Caden usul kaula kumaha aya nama urang hitung tahun urang tahun Islam tina wafatna Nabi, dimusyawarahkeun deui, tidak mufakat, tidak diterima. Akhirnya Sayyidina Ali karramallahu wajhah yang angkat bicara. Kata Sayyidina Ali, geus ulah riweuh-riweuh, hitung bae tina hijrah Nabi Muhammad SAW, sehingga kita mudah memberikan nama tahun kita yang bersangkutan dengan tahun Hijriyah, supaya kita kenal, supaya kita tahu awal mulai kebangkitan Islam, dan Allah memberikan hikmah dari hijrahnya Rasulullah. Islam nyebar ke seluruh pelosok dunia. Ya kan, Islam nyampe ke kampung orang gara-gara hikmah hijrah Nabi. Lamun teu hijrah rek kumaha berkembang leres. Makanya salah kaprah lamun aya jelema nu sentimen ke orang Islam, cenah Nabi Muhammad hijrah meninggalkan Mekah gara-gara takut dengan Abu Jahal. Maaf, Rasulullah bukan tipe orang penakut ketika menghadapi musuh Allah. Maaf, Rasul paling berani kalau berhadapan dengan musuh Allah. Asyidda'u 'alal kuffar, puluhan kali perang Rasulullah selalu memimpin paling depan. Inilah yang kita peringati hijrahnya, adalah jenderal sejati, panglima perang sejati. Puluhan kali perang memimpin paling depan. Gak sedikit darahnya bercucuran di dahi, giginya rontok. Kenapa? Kena sabetan tombak musuh. Subhanallah. Iya, Rasulullah. Mekah, Madinah mampu dibangun oleh Rasulullah. Bukan hanya administrasi, kenegaraan, tata negara, hukum, bukan, perdagangan, perekonomian diatur oleh Rasulullah, sehingga Madinah menjadi terkenal tempat perdagangan yang aman dan menguntungkan. Datanglah dari berbagai macam negara, sampai ada satu riwayat pedagang Cina datang ke Madinah. Di pasar ngobrol jeung para sahabat, cek pedagang Cina, sahabat, di Cina mah di negara kaula geus aya jelema nu mampu bikin kertas. Maka bahasa itulah yang dibawa oleh sahabat di depan Rasulullah, dilaporkan, ya Rasulullah, aya pedagang Cina datang terus ngawartosan di negara manehanana geus aya jelema nu tiasa ngadamel kertas. Rasulullah mulai berpikir, cek Rasulullah, mana Wakos? Sahabat Wakos datang. Mana Ja'far? Datang Ja'far. Berangkat anjeun ayeuna keneh ka Cina. Kangonon Gusti, teangan ilmuna kumaha carana nyieun kertas. Maka Wakos berangkat. Jazirah Arab Cina itu jauh, tapi nggak perlu lewat lautan, lewat darat pun bisa. Maka berangkatlah dua sahabat ini. Wakos sampai di Guangzhou, Ja'far di Beijing. Ternyata tidak kembali lagi ke Timur Tengah, karena mereka di sana punya rumah tangga, menyebarkan Islam, sampai-sampai Guangzhou sekarang menjadi kota Cina, kota Islam terbesar. Bahkan ada peninggalan, dan wafatnya pun di sana, di Cina ada makom sahabat Rasulullah SAW. Sok sanajan di hadis aya nu ngadoikeun, tapi aya sejarahna. Mana hadisna? Utlubul ilma walau bisin, carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Faktor yang pertama dari hadis itu, Jazirah Arab Cina jauh, berarti pelajaran buat kita, meskipun jauh, yang namanya ilmu harus dicari. Yang kedua, sebab di Cina ada makom sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu, mulai nyebar Islam kemana-mana. Alhamdulillah. Coba jangan menangkis eta ucapan-ucapan anu sentimen cenah Nabi Muhammad teh sieun ku Abu Jahal. Memang aya ancaman ka Rasul ketika menjelang hijrah tuh ada ancaman. Abu Jahal teh jeung konco-konco Quraisy Mekah ngancam hayang ngeureunnan dakwah Rasulullah dengan tipu daya maranehanana, sehingga ku Allah diabadikeun dina surah Al-A'raf. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yamkuru bika alladziina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa
yamkurullah wallahu khairul makirin. Wallahu a'lam bimuradi. Tatkala Abu Jahal, orang-orang Quraisy Mekah, kafir Quraisy Mekah membuat tipu daya kepada Rasulullah, maaf, dengan tipu daya apa? Mengancam Abu Jahal, ngusir, mengancam Abu Jahal, memenjarakan Rasulullah, mengancam Abu Jahal dan Quraisy Mekah membunuh Rasulullah. Tapi semua tipu daya kafir Mekah digagalkan oleh Allah, dan Allah balas dengan tipu daya Allah, dan tipu daya Allah lebih dahsyat. Wallahu khairul makirin, dan Allah sebaik-baik yang membuat tipu daya. Jadi ayat riwayat kia satatan hijrah Rasul. Jadi Abu Jahal ngondang inohong bojong Mekah dan bojong rangkong lain. Inohong kafir Quraisy Mekah diondang. Kumpullah Abu Jahal dengan tokoh Quraisy Mekah di satu gedung pertemuan yang disebut itu gedung Darun Nadwa. Abu Jahal jadi pembicaranya. Aya naon ya Abu Jahal ngumpulkeun kaula? Cek Abu Jahal, kaula rek minta pendapat di araranjeun kumaha carana ngeureunang dakwah Muhammad. Aya nu usul, kaula kumaha? Ayeuna mah tangkep we Muhammad ka imahna, asupkeun ka penjara, tong dibere dahar, tong dibere nginum, engke maot kelaparan. Cek Abu Jahal, ya tarapi ya cara kieu, halus ya cara. Begitu rek ditarima eta usulan ku Abu Jahal, di tengah-tengah aya aki-aki ngacung semangat eta aki-aki. Satuju. Abu Jahal kaget ya dina musyawarah, aki-aki semangat ya. Biasanya tara semangat aki-aki musyawarah. Sok nengan tembok biasanya. Jangan lempeng gentong ngomong. Satuju. Cek Abu Jahal, kunaon bah make teh setuju? Pikir ku araranjeun, hayang ngeureunang dakwah Muhammad ku cara bieu. Ditangkap Muhammad, asupkeun penjara, tong dibere dahar, tong dibere nginum, engke maot kalaparan. Araranjeun kabeh nyararaho nu ngaranna Muhammad biasa lapar sabab manehna tukang puasa. Cek Abu Jahal, oh benar. Atuh teu aneh dibere lapar. Moal berhasil. Ditolak. Sadena usul kaula kumaha ayeuna mah tangkap we Muhammad ka imahna, talian kana tonggong kuda, bawa ka leuweung, di leuweung tinggalkeun, engke ge maot di dahar ku sato hewan nu garalak, moal aya bisa nulungan. Cek Abu Jahal, tah ieu nu bagus. Begitu rek ditarima, ieu aki-aki ngacung deui wae. Teu satuju. Cek Abu Jahal, kunaon bah teu setuju? Pikir Abu Jahal, lamun hayang ngeureunang dakwah Muhammad ku cara nu kadua, ditangkap Muhammad, ditalikeun kana tonggong kuda, dibawa ka leuweung, terus ditinggalkeun dengan harapan aya sato hewan nu garalak engke didahar. Mending lamun sanggeus ditinggalkeun ku urang aya sato di leuweung, kumaha lamun aya jelema nu ngaliwat ka saleuweung, terus manggihan Muhammad da tonggong kuda, terus dibuka talina, disalametkeun, ditulungan, hati-hati bisa malik nyerang ka urang. Cek Abu Jahal, cerdas aki-aki. Oh saya babah, kumaha abah we? Abah boga usulan teu? Cek eta aki-aki ayeuna make we kumpulkeun pemuda Quraisy. Bere pedang hijewang terus saembarakeun. Maksudna siapa yang mampu membunuh Muhammad malam ini dikasih hadiah 100 ekor unta. Atuh morejak tokoh-tokoh Quraisy Mekah, kaula nyiapkeun 10 onta, kaula 10, cukup 100 onta. Dibewarakeun ke pemuda Quraisy Mekah, nyabring, berbondong-bondonglah para pemuda daftar untuk menjadi pembunuh bayaran. Tengah malamnya datang ke rumah Rasulullah, dikepung rumah Rasulullah sama pemuda-pemuda Quraisy Mekah nunggu siap mau pedang. Allah tidak membiarkan Habibnya, Allah tidak membiarkan manusia tercintanya dianiaya. Maka Allah pun ngutus malaikat Jibril. Jibril menghadap Rasulullah. So Rasul Jibril aya perintah naon? Gusti, urang keluar ayeuna. Ieu bumi di luar tos dikepung pemuda Quraisy Mekah bade ngabunuh salira. Nah, dibibita ku Abu Jahal ek diberi hadiah 100 ekor unta. Kumaha Rasulullah Jibril, kaulah teu sorangan ya di imah, sareng saha? Sareng Ali kaulah, Ali ajakan ulah. Salira unggul nyalira. Alikeun antep di dieu, tinggalkeun. Seolah-olah Sayyidina Ali diparabkeun eta.
Katu kaula rek nyarios kali nyarios Rasulullah saur Ali Gusti aya naon. Jibril datang menghadap kaula rek dikaluarkeun ayeuna jeung Jibril keluar babarengan sabab di luar geus dikepung ku pemuda Quraisy Mekah rek ngamaehan kaula rek ngabunuh kaula ngan anjeun moal diajakan Ali siap anjeun sorangan di dieu yang hareupan pemuda Quraisy Mekah. Subhanallah, brilian jawaban Sayyidina Ali. Ya Rasulullah, silahkan selamatkan dirimu, silahkan kau keluar dengan malaikat Allah, jangan khawatirkan Ali di sini sendirian. Aku khawatir kalau seandainya kau celaka malam ini, siapa yang akan melanjutkan perjuangan ini ya Rasulullah? Silahkan kau selamatkan diri, biar aku yang menghadapi sendiri di sini. Jangan khawatir dengan Ali. Kalau seandainya malam ini Ali harus mati di tangan pemuda Quraisy Mekah, jangan khawatir ya Rasulullah, nanti di belakangmu akan muncul beribu-ribu Ali yang siap membelamu ya Rasulullah. Makanya Sayyidina Ali seorang pemuda yang sangat dibanggakan oleh Rasulullah. Bagaimana kalimatnya? La fata illa Aliyya wala sayfa illa Zulfiqar. Tidak ada pemuda sehebat Ali dan tidak ada pedang sehebat Zulfiqar. Ini pedang Zulfiqar Sayyidina Ali. Satu riwayat lagi sehebatnya Sayyidina Ali, ketika di Madinah ada yang ngaku-ngaku Nabi. Sahabat laporan, ya Rasulullah, di desa anu ada yang ngaku Nabi, udah ramai kemana-mana. Kata Rasul, aku juga sudah dengar, cuma aku belum ketemu dengan orangnya. Sekali-kali aku pengen ketemu, bisa kau jemput orang itu yang mengaku Nabi? Ngutus Abu Bakar Siddiq. Saur Abu Bakar Siddiq mah gak Gusti dijemput ku abdi teh jelema. Begitu telami uih dia Abu Bakar Siddiq teu nyanak sasaha. Saur Rasul kacandak jalmina Abu Bakar Siddiq, henteu Gusti alimun. Saur Umar bin Khattab, pios kaula nu ngajemput. Umar bin Khattab, singkat cerita uih deui Umar bin Khattab lengoh teu cacanakan. Utsman bin Affan lengoh deui wae. Cek Rasul dijemput ku tilu sahabat kaula, teu kabawa eta jelema nu ngaku Nabi. Ali, anjeun siap ngajemput? Mangga Gusti. Berangkat Sayyidina Ali. Telami uih deui bari nyanak bungkusan. Saur Rasulullah, Ali mana jalmina kacanak? Kacanak Gusti, tah sirahna. Sirah. Iya Gusti, jelema nu ngaku Nabi geus tengah hargaan ka Nabi, geus tengah hargaan ka sahabat-sahabat Nabi, maka ieu kudu dibeli jelema kieu ku pedang kaula. Mun aya kene Sayyidina Ali ya video. Nu ngaku Nabi geus sarareuh. Di orang mah loba nu ngaku Nabi. Bogor ngaku Nabi. Nu sadek nang wahyu di malaikat Jibril di Bogor. Malaikat Jibril nyasar ka Bogor. Atuh ka Kuningan sakedeung. Aya deui nu ngaku malaikat. Awewe saha? Lia ada ngaku malaikat. Kuring mikir kan awewe mah sok boga penyakit bulanan. Bener tuh? Naon namanya teh? Bahasa agamana naon?